Apaan aing teu boga duit ki pan geus bebeja aing teh tadi geuna teu moal duit aing. Geus kalem. Pan di dieu mah digeunah rasa malangkan aing. Jaba ngeunah, jaba murah. Geus kalem soal eta mah. Geus siap. Ya aing mah karep teuing ai sorangan boga duit heuh ka aing mah. Geus siap ding geuat lah. Urang mah nuturkeun. Heeh iya. Geus siap. Ya. Di tempatna ngaraneunahan kieu nya. Areuna atuh tempat kira. Di kumaha lagi? Nyopot ke paras mana? Bisa ayam sopiga, ayam bakar. Cuma tinggal nyopot ieu mah. Tinggal nyopot. Teu kudu ngagorowok urang. Tinggal pesen sok. Hello, happy body hum. Gorowokan dulu yo. Gorowokan dulu jadi. Ya, teman aing urang leuweung. Silakan makan. Teh, Ya. mau makan? Ya boleh. Ada sop iga, ayam goreng, ayam geprek, soto ayam. Dadakannya sop ayam bakar. Goreng asin aya teh. Oh aya ah. Aduh, sia mah. Atuh sakalian di kota-kota tinggal ulah minta goreng asin koplok, pan aya daging hayam punyuk sia teh. Aing sok gatel. Cicinggra. Masih awe lah. Mana rek pesen naon sal? Tah, urang mau pais tahu we Mang Ade. Pais tahu. Nah sia mah budak ngora atuh. Nah sia keur niis. Hah? Keur moasaan naon sia? Sok-sok. Nu ngeunah barang akan teh uding sal. Buat apa lah? Buru-buru. Kira madang we ge bener ribet. Teh anu spesialna naon di dieu teh? Pesen we eta lah spesialna. Bada iga bakar sareng sop iga. Tah, eta we teh. Ai gurame bakar aya teh. Aya ah bade. Oh, henteu ngan noroskeun hungkul ieu mah. Eta we teh sop iga. Bade sabriji ah. Opatan teh. Wabi di atas itu nya. Mohon siap ah mangga di atas ya. Di atas itu teh. Apakah ada bawang kopi mas bapak? Minum nama teh hangat teh. Teh manis. Tah, kemudian sia. Tah. Bisa. Aya nu kieuan. Anjelu, sampai seger. Pan aing teu beuki jeruk. Ya sekali tunda itu beuki mah. Heunah, bawa ka dieu. Bacot sih nu kuat tinggal. Tah, keun. Iya, rujit pisan tur. Orang langsung badan. Seuding. Endit deui. Anjing ini mantap. Ya gimana kumpul ki? Segar. Mantap. Tapi gangan the best ya, man. Mang menta. Menta. Kan siaga belum sorangan. Oh, sarua ya. Maaf atuh. Mantap we. Aing teu nyangka sorangan boga langganan rumah makan di dieu ngeunah ki. Bos, nah. Sebutin aing euy. Ah, iya di mana? Main lagi lagi kantor. Oh, kalau kita kurang ieu ieu rasa gede. Biasaan bisa siapa? Sampai tidak mereka di usia, di kamar tuh nih. Biasaan sih mah. Kodek, ada orang yang kieu lu bating nginum.
Tadi tuh nanya. Iya tak. Punya air. Sama dah. Modal ciki. Saya kata naon nih. Makanan naon, air makanan. Kabel kata para neser. Oh. Aing teu mau rokok. Berapa tuh mau rokok? Terus kumaha? Berakut ieu tas dahar kieu teh udun. Pancan mulai pan aing teh cenah. Mohon koplok. Aing meuli heula atuh nya. Saya kabel duit. Aya 20.000. Minta aing ke. Atuh tungguan. Meuli heula. Un teh. Musa hiji-hijieuna balar teh. Hiji tukang ngompol. Hiji kudu degenan meuni tagableg-gableg acan. Tuh buka duit. Aku mah tuh. Memang ada yang tinggal. Hari berapa tuh? Saling tuh. Aku lagi lah. Ya mah ada. Karunya, buka duit ke sana kemayana karunya sedeh. Karunya mah kawak serangan ya balik. Bisa koplok yang lali latring yuk. Sampai setengah jam, terbalik-balik. Si Aki, pernah kuliah lapisan, si Isal, si Oding mau rokok menelila. Ah, berarti beres? Beberes. Ya, sama sekian. Oh, bisa dayana sekian. Aduh, ya rencangan Abina ningali anu botak-botak ke. Betul. Tak apa-apanya. Si koplok ngangkut gitu. Aduh. Dia mau pasti ngejongklokkeun ka aing si koplok. Aduh, abi teh nyadak atos teh. Kunyuk, dasar anak-anak jadah. Gara-gara si kunyuk aing kita kalaka mumbah piring teh anjing. Apal kitu mah aing teh hayang madang aing di dieu. Kalaka ngalecokkeun ka aing. Aing teh. Aki, ku aing dibales ya koplok teleukeun anjing teh. Buat kalian yang mau pada ke Jakarta atau ke Bandung, jangan lupa mampir di rumah makan Geuna Rasa. Tah, iya makasih naya di mana Pak Haji? Di Malangbong. Di Malangbong, pokoknya nama dijamin geunah, murah, terjamin pokoknya mah. Rumah makan